اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang masih keneh di paparinan panjang umur, di paparinan nikmat sehat, nikmat afiah, leuwih-leuwih urang di paparinan nikmat anu teu aya papadana nu bakal nganterkeun urang kana kanikmatan hakiki, ialah nikmat iman, nikmat Islam. Urang jaga nikmat iman, nikmat Islam urang rumat, urang terus perbaiki sangkan iman orang teger, Islam orang teger, hingga orang ibadah ka Gusti Allah ngarasakeun kanikmatan ibadah. Lain sakadar ibadah engkugan doang mun salat teh mah, tetapi menikmati ibadah urang. Carana tingkatkeun keyakinan orang ka Gusti Allah, laksanakeun parentahanana pinuh ku keyakinan. Yakin mah pamereti Allah, orang berusaha supaya datang kayakin, ulah ngolembar hati. Dina minggu ieu minggu terakhir bulan Safar, minggu hareup urang geus nincak kana minggu Maulid. Insyaallah urang pelaksanaan haul tanggal 13 silih Maulid. Urang ruruba ka Gusti Allah melalui haul, ruruba ka Kangjeng Nabi, ruruba melalui maulidan, melalui haulan, supaya awak urang, diri urang, hati urang leuwih deket ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang nyonto ulama-ulama salafus sholihin, nyonto para aulia-aulia Allah, gegedena nyonto Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran Kangjeng Nabi ma uswatun hasanah, contoh nu bagus. Berpolitik nyonto ka Kangjeng Nabi, berekonomi nyonto ka Kangjeng Nabi, berbudaya nyonto ka Kangjeng Nabi. Ulah keluar tina contoh urang, sebab Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia sebagai contoh. Tinggal orang ragap dada orang geus datang ka mana, orang jeung sabaraha persen nyonto orang ka Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyonto salatna, nyonto khusyukna, geus teu ka contoh. Politikna nyonto ka Kangjeng Nabi. Di Indonesia mah geus teu nyonto jasa tuh. Aturanana geus lain nyonto ka Kangjeng Nabi urang. Berbudayana urang nyonto Kangjeng Nabi, abeh urang di akhirat teu disaha-sahang ke ku Kangjeng Nabi. Jadi langsung diaku ku Kangjeng Nabi. Nah iyalah bulan Safar akhir sakumaha nu sering dicaritakeun ku para ulama. Aya panyakit nu diturunkeun 600.000 dina rebo akhir.
jadi disebut Rebo Wekasan. Daya Minggu Senin Salasa tah Rebo eta Rebo Wekasan. Nulis salalim teh salamun nu aya dina Al-Qur'anul Karim. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun ala Yasin. Salamun musawwarun. Terus teda ditenden kana cai tulisna dina piring atawa dina kertas kacaikeun terus kagentongkeun. Gentong wari mah aya ge kitu. Dispenser bahasa batur teh bahasa orang mamun dipencet ngocor. Dispenser teh kos itu. Terus dikasumurkeun eueuh sumur ku ari mah jet pam satelit. Jelas ngarinum supaya orang dijaga ku Gusti Allah Subhanahu taala. Teu kudu aya salat-salatan nya bid'ah. Bagi nu teu kaijazahan salat ulah. Biasana di kalangan syariat mah teu diijazahan ulah. Kecuali keges ngalengkah kana thariqah ayang ke salat Rebo Wekasan. Babacaanana engke aya inna a'tayna qulhu alhaqumut takatsur jeung sajabana. Geus urang mamun diajakan ke di lembur salat Rebo Wekasan ulah dae. Ulah geus urang. Adapun ayat perorangan nu geus kungsi diijazan mangga bae ngan teu meunang diumum-umumkeun. Sebab ke beusi ditanya dalilna nya ngirung. Pan aing ngirung mah teu bagus. Ngirung teh ponges ngaranna teu bagus atuh ngirung ulah. Urang bacakeun heula Fatihah nomor kahiji kanggo almarhum Haji Aap Saifun Nur Yai bin Kiai Haji Syafi'i Ridwan Bandung maot ngadadak. Kemudian almarhum Haji Samad bin Haji Ramisah Cigarasa Kunjang Bogor. Kemudian Bapak Jal Tohri Fahrur Istohari Fahrur bin Fahrur Razi Sulaiman Lampung. Halimah binti Muhammad Yasin Rangkas Betung. Itulah Fatihah anu kurang dibacakeun tadi ngaran-ngaranna, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, legakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Iya mah abah saya mau nanya. Selasa kemarin gitu pada subuh teteh saya melahirkan anak. Naon tuh siapa bejaga ini?
anaknya perempuan, kira-kira nama yang cocok buat itu ya mau kudu khusus ulah koskieu biar hidupnya barokah hidupnya. Siapa menurut Abah? Saya dari Cikarang Bekasi. Oh jauh. Lahirna poe Selasa, anakna awewe Siti Suwaibah. Saya amat atuh. So aya saan we geus jadi Salasa. Ini saya ingin bertanya, sekarang ini banyak muda-mudi dalam pergaulan bebas. Suatu ketika terjadilah kecelakaan lalu lintas, perut melendung. Atau lain lalu lintas teman, lalu lalang teman, sehingga si perempuan hamil. Untuk menutupi aib ini dari pihak perempuan lalu menikahkan anak tersebut. Pertanyaannya, apakah pertikahan ini sah menurut agama Islam? Yang kedua, apakah orang tua keluarga perempuan kena juga dosanya bila pernikahan itu tidak sah? Salah tuh pertanyaan aku situ. Bagaimana gitu solusinya atau caranya agar pernikahan itu menjadi sah yang diridhoi Allah? Saya mohon penjelasan dari Pak Kiai atas perhatian dan penjelasan Pak Kiai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam. Kesimpulanna majalema zina hamil haju ditikahkeun sah tah henteu. Ai rukun nikah jeung zina mah teu beda. Ai pertikahan mahasal rukun aya hiji panganten lalaki panganten awewe, nomor kedua aya dua saksi, nomor katilu wali. Wali nak menukupi persyaratan, saksi naga kitu kene atuh sah sanajan reuneuh sah bae. Jadi nikah keunana sah ngandoraka sakitu doang. Anakna ke lamun ditikah ku lalaki eta sing hade lain anaknya na anak jurig apa. Sedangkan nyana nu boga lakuna nyana jurigna jadi disebut anak zina. Zah pertikahanana ngan doraka nikah keunana doraka nyaksianana. Mementak doraka salah lalampahan ngahukumanana lantaran jelema anu zina mah kudu dihad. Lamun zina nagoer muhson 100 jilidan, lamun 100 jilidan lamun muhson atuh diranjam datang kapae sakitu. Beres samangga sering tamakos itu aju loba jasa di nuzararina. Komo tahun baru kemarin amprekan. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Ieu mah pertanyaanna teu kadeuleu leutik teuing tulisanana. Kula mah teresep kana leutik-leutik anu gede. Kadeuleu. Ieu naon ieu teh? Adapun bahaji dengan semakin canggihnya teknologi sehingga banyak macam atau model mikrofon atau mic. Satu ada yang pakai kabel yang terhubung langsung dengan ampli. Dua ada yang tidak pakai kabel atau buntung
yang ketiga ada yang ukurannya kecil atau mikrofon mini. Mic nomor 1, nomor 2 biasanya ukurannya lebih besar dari gitu. Asa dek jualan mic kayaknya penggunaannya memakai tiang mic sehingga imam waktu sholat tidak bersentuhan langsung dengan mic tersebut. Sedangkan mic mini penggunaannya identik ditempel di jubah kerah, di leher kerah baju sehingga mic tersebut bersentuhan langsung dengan imam. Yang saya yang mohon diteruskan bagaimana ditanyakan itunya non itu. Bagaimana ketika imam waktu sholat menggunakan mic mini yang terhubung langsung dengan pengeras suara atau speaker, sedangkan speaker tersebut tidak menutup kemungkinan terkena najis. Entah speaker tersebut terkena kotoran burung, terkena kotoran cicak, atau terkena kotoran lainnya. Jelasnya bagaimana imam waktu sholat memakai mikrofon mini yang terhubung langsung dengan speaker, sedangkan speaker tersebut terkena najis. Oh, nyaritakeun speaker kena najis. Siapa tuh ieu mah nanyakeun nu ditanyakeun jeung nu dimasalahkeun beda. Ieu budak pinter-pinter bodoh. Budak sekolah teh kos kieu ieu pertanyaan budak sekolah kos kieu biasana ieu. Naon itu hormat saya subranata besar oh paingan sakolana bangsa teu tamat ya kajian kukumat. Hartina pertanyaan mah bagaimana pan tadi andai kata eta mic mungkin ada kemungkinan terkena najis, ada kemungkinan terkena najis, berarti mungkin kena mungkin teu. Pertanyaannya gitu. Di dia bagaimana imam waktu sholat memakai mikrofon mini yang berhubung langsung dengan speaker, sedang speaker tersebut terkena najis, pan bloon. Siap gue mun aya disintrik siap gue ingin pertanyaan sakit jelema lobana, berarti orang besar bodoh kajian gue memakai boga kaisi. Ini dimasalahkan kumaha mun kena jeung teu kena, aya ditanyakeun kena najis. Itu pertanyaan nu terakhir mah teu mah geus jelas ja kena najis. Itu nu dimasalahkeun mungkin kena mungkin henteu, bloon teu jebak. Geus lah ku aing mau dijawab sia bohongan bloon. Nu kumaha itu tah budak leutik bisa ngajawab nu kadua mah tah mah. Tuh nyen mantak nyen pertanyaanna pikir-pikir heula. Saya di rumah loba siap besar tah ngisieunkeun budak. Aduh. Walau qata'a kapan bila sobiya lamun motongkeun kisaed kana efek-efek nu eueuh ramuan palaki so atuh jauh ramuan ieu eueuh ramuan ngan paling ge engke bayar diat ila antaguna kabuh mislah kecuali gayaan efek-efekna dampalna sabangsa jeung eta efek-efek nu dipotong pada eueuh ramuan kisos tamaja akur ieu nu penting kudu masalah.
Zaid ramuan hiji ajan putukul kemudian motongkeun efek-efek Ki Umar sarua ramuan masalah sabangsa kisos lamun sabangsa ulah ke bayar dia Dawah ramuan kemudian kuarimah motongkeun nu aya ramuan tibalik lamun tadi mah nu motongkeunana aya ramuan nu dipotongna eueuh ieu dibalik nu motongna eueuh ramuan nu dipotongna aya sampurna kumaha eta atuh potong deui Zaid dampal leungeunna eueuh ramuan Ki Umar lengkap kemudian Ki Zaid nu eueuh ramuan motongkeun dampal leungeun Ki Umar nu sampurna ta eta teh Ki Zaid males Ki Umar males ka Ki Zaid ngan rugi Ki Umar lantaran dibales ge kapan aya nu Ki Zaid mah nu dibales da ramuan aya Ki Zaid makan aya ramuan ta eta kan berarti aya nu Ki Zaid mah ramuan nu Ki Umar mah aya sedengkeun nu Ki Umar teh dipotong ku Ki Zaid andai kata dibales rugi Ki Umar efek-efek nama akur ngan ramuan eueuh na ieu nu eueuh na nu eueuh karugianana bayar diat wa akhadha diatal asabe babari teman ditorog mun cer kurang mah jadi tinggal torogan ramo sabaraha efek-efekna mah geus potong deui tinggal ramo hitung sabaraha duit ramo hijina eta engke dihareup bakalna ramo hijina sabaraha coba lamun mahal urang jual beh hiji aduh na'udzubillah min walau salat usbu'ahum faqata'a yadan kamilatan Ki Zaid aya air ramuan mangan nu dua oyag-oyagan bae baheula mah disebut lilinieun lain lini tama lilinieun jai lini mah pan goyang taneuh ari ieu mah goyang ramo jadi kos lini lilinieun biasana nu geus kolot biasana gosot lilinieun kita ngaranna lilinieun aya anu sakieu lilinieun teh aya nu ramo doang gitu lilinieun teh aya nu kabeh dua doang gitu teh eta lilinieun ngaranna jampena cokolot baheula mah gampang neangan leunyai cokot lenyai terus kunyana dikieu-kieu tak kuleungeun anu lilinieun lenyai eta lenyai budak kuring teh jangan ka lenyai lenyai teh anu sok lempang leutik kos tinggi ngan leutik lamun ditoel hurung eta lenyai ngaran nah eta jampena obatna paranti lilinieun tuh kulenyai mun bisa mah bangsa 100 biar rames-rames teta lilinien Zaid dua romokna lilinien kemudian manehanana motong leungeun Ki Umar nu sampurna teta kumaha aya pan romokna mah ngan kurang sampurna nu dua lilinien fa insya lamun Ki Umar erek mah laqasalati salima motongkeun anu tilu nu salamet dua deui wa akhadha diata usbu'ain nyokot diat anu dua lantaran nu dua mah lilinien pek bae mangga masalah wa insya qada yaduhu wa qanabiya lamun lamual cenah ieu mah geus bedek dipotong beres kabeh geus mengalap cukup sakitu bae lilinien ieu geus teu kudu dibayar nu dua deui mah eueuh masalah jelema geus luhur pangkatna bisa morosot
gara-gara mio gara-gara apansa gangguan-gangguan hirup loba disebut awaiq. Gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bang baluh urang moal jadi jelema luhur. Kabang baluhan ku dunia, kabang baluhan ku makhluk, kabang baluhan ku nafsu, kabang baluhan ku setan. Urang moal usul ilallah mahfud ngaranna. Kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktek na hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis. Hiji bae mata ku urang ditapaan teu bisa urang meureumkeun mata. Hiji ta eta ngaranna bang balu. Satungtung urang teu ngariadohan mata urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek. Berangkat gencan geus capek. Abo ieu mah mun berangkat paeh ieu mah. Celi ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suaramu ngos-ngosan. Tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak. Diriadohan ku urang denge urang wajin teuing urang elmuna hebat sakikituna bae insyaallah ya Allah kitu kene irung kitu kene sungut kitu kene leungeun berwatak leungeun teh resepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Teu diriadohan ku urang atuh geus mengpeleh. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata, babandul cili, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah. Mentak riyadhah ngajar nafsu mujahadah
merangan nafsu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Carana supaya orang keluar tina belenggu eta, maka orang kudu loba tafakkur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya na. Naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama. Aya tanah-tanah dijual jangan leungitkeun belenggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan leungitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakan sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara diusahakan ku sahabat oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakan teu pernah kunaon ieu kebeloonan urang belon itu. Ayah hiji waliullah di penjara. Datang ke di penjara, di jero nyono dikerumuni ku ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Wis henteu, Mama. Mungkin mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Onto mama kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka mama dijeburkeun ke jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu mah teu kumaha aja mama masana jan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sajen urang ka dieu hese ka dieu teh hese. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mantep Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae nyana mah nikmateun di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah sebab naon leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Wali mah pandangan anak kos gitu. Ohara jasa. Nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sakelilingna maknya sajadah bisa mukakan kunci. Kunci penjara mah besi, lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok, lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener mama. Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Beh, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh punyana. Masya Allah, jelema mah jelema neuleuh kumisa bibrozak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih eunun. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah.
langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah eusina eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu nyugihkeun Allah anu nyangsarakeun Allah nu nyehatkeun Allah nu ngagringkeun Allah hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah ketika Allah dek keluarkeun gampang ye mama ulah sok loba omong lah sakjana coba buka ayo salat sholli Allahu akbar aya nu ngomong mama eta salat usolina nan usoli libukail kunci Allahu akbar sia sok aya nyaho bae segala salat bae usolina ditanya ku sia komo lamun hayang salat hayang ieu naon gara-garana batu cincin daratang gitu. Bangsa per naon ngaranna dare-dare dunia supaya datang aya salatna tak eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun ku aing bacana ke kusia dipraktekeun paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmuna nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah teman kitu-kitu bau rahasia tuh wah saya hayu koyong nama kajian teman beres salat doa langsung tadi bener baik tengah puting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar pret digerokeun ku nyana keluar ayo gerak mesti keluar lupat ayo mama mau moal kan mama ayo mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun age mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman teu kudu salaman geus ulah kabura penjaga sia ke kalau luar kabeh plok beres ngunci deui plok orang di dulu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum iya kamarana kosong tinggal ayah mama bae keur salat duha Allahu akbar teu bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar cak penjaga aing irhananya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan nek ngobrol wae ka dia ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek kana jujur awalnya jujur aya eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teka deuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata ceknya mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu ceknya di kolbu geus ieu mah sanajan beunta bisa teu neuleu
sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleuh nu ieu mah tah nu mantak aslina mata mah nu ieu bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bage asup ke penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleuh bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleuh ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama je kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah macem-macem kos fotot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim ya. Nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka. Pertanyaan kedua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu. Pertanyaan kedua coba kunaon? Batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atunya nama di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah buh mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab jana mah keluar ge henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar geus cak lah maning di jero lah disumbang cak nyana dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya eta jelema nu di penjara model kos kitu eta buktina si eta jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe
geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali dua kali tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh akhirna cak nyana urang baralik bae yuk baralik penjara kosong raja bingung raja wah iya kamarana balik cak nyana ya ku aing ditingkatkeun deui gaji embung aing mah hayang gaji ti Allah bae pan ieu sia jadi kararieu iya tah gara-gara mama ngadidik kami kadiri jadi senyada geus dibuka-bukakeun kita penjara mama mah di jero penjara bae batur geus baralik kabeh penjara yeuh kosong penjara geus karosong si buka-bukakeun nyana kabeh pagaweana tinggal raja bae ieu saanu ngurusan atuh mama ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung kaluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu sore mah mawakeun sangu segala geus saminggu cak mama sial aing capek aing raja tah lain sieun jadi raja bingung kita keluar embung aduh itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar henteu embung cek nyana geus ngeunaheun jasa di dieu cenah di penjara ayeuna mama ge nanya eta raja ku mama bisa jadi betah di dieu betah sebab hirup jeung Allah di luar jeung Allah di jero jeung Allah teu karasa beurang teu karasa peuting mama madahar sakieu teu dahar sakieu geus nikmat jasa cek tuan raja coba konsepna naon sih mama piwalian dia ya asana negara ditinggalkan ya cak mama hiji tuan raja manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumaha nyana bae merdeka hirup tapi ulah haju Indonesia Raya merdeka mah merdeka bae ulah haju negeriku taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku kitu kene belenggu kurung tah ketika manuk dibuka talina kikipliknya tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae bener tapi aya nu bloon manuk gejek tuan ngecek mama mana tah manuk nu bloon nu mana manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina manuk anu geus dibukaan tali jangjangna manuk geus dibukaan tali sukuna manuk geus dikaluarkeun tina kurungna maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok eta kos kitu kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana nyaritakeun ilmu aya di manuk nyaritakeun gagah aya di manuk jaritakeun merdeka aya di manuk kunaon manuk teu daek hiber malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok
kenyahuan ngana menikmati suasana alam, mana gunung, mana danau, mana leuweung, mana gurun, manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae. Tah lamun aya manuk geus leupas ti belenggu haju teh hiber, eta manuk tolol, manuk goblok. Cak Tuan Raja teh mah jaka aing. Bisaan wali mah. Bisaan wali mah. Aduh, Tuan Raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jaasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teh mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak Tuan Raja aing masih beuki goblok bae cak nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak Tuan Raja kunaon atuh aing teh manikos terbelenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing ulah sok aju kasinggung jak mama teh manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku Tuan Raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca Tuan Raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus digaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek Tuan Raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing ngisi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali dua kali tilu kali ditawajuhan kunyanat ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayangnya jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge wali ini hese dah ternyata horenganan ieu manuk urang teh disapertikeun kana manuk teh lamun ditalian jangjangna ditalian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku haju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak teu ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan teu ka danau ada ka lembah teu ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu blon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah kaeta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teh coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae
henteu daek hiber tapang bloon nak jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta urang kuari mah nu mantak henteu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan ditah dagang pantes urang kuari mah nu mantak henteu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes urang kuari mah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran orang apatula patili di organisasi pantes artina pantes teh emang nya mah teu hiber ya bisa di talian eta mah parantes artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes tapi ieu mah panti partai henteu organisasi henteu tani henteu gawe di pabrik henteu kemudian ngojek henteu segala rupa henteu malah cak pamajikan ge ka teu hirup kumaha kakak bae teh mah ieu mah kula malah tuh jang geus sakikieun aja urang keur ngora mah geus kolot tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang sare geus eueuh kasenangan geus atuh kakak geus batu di masjid ke di mushola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji dek di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare anu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak bobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia taruhlah masa muda nama sia gawe taruhlah masa muda na sia dagang taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalayah pake ambalayah geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mapan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus diriadhohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik supaya pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakeun terus tidak ada harian tina ini mun pambaka terus nya nama usaha wali mah setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik ngajauhan makhluk setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah mere lantarannya na usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus
tidak usah ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian dari makhluk daratang baik gitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus baik ke Allah terus dikelilingi kunukunyana dipakai ka embung lantaran kuat ai ku Allah dibere kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka nu mentak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieu lah jelema nu pangbeloon-beloon akhirna raja dirinya asup nasihatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh ceknya nikmat horenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantap ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian sukuna eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud namun daya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna pamarentah mahfud pedagang mahfud teh kang den hinakeun kang den asorakeun kang den gusrukeun kang den gejeburkeun kos gitulah jadi horenganan wali mah cicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajen teh nya geus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana geus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika orang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalnya nyana mantan bupati ketika orang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deh bae ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu kanyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lain pasti kabelah ditu mah ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage urang lamun namu ka si Supratman sa si Herman katen kesebelasan Persita Tiasa karangarana gegerahan sa geraan besok seserian siapa mau teu nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake karesep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge karesepna fikih ngobrol fikih baik kiai karesepna alat ngobrolna alat baik kiai karesepna usul fikih baik kiai karesepna hadis ngobrolna hadis baik kiai karesepna teh ieu mah karesep nya mah resepna teh mah nya mah di pendopo bae cara kipudoli atuh eta bae jeung Habib Rozak balik dikasih berapa Bib
Dari 10 juta mah 300.000. Aja Pendi jadi beda 300.000. Aja kita balik sorangan. Beak di jalan. Budak rugi nya 300.000 beak di jalan nya di akhirat ka neraka. Geus pokona pangrugi-rugi na jelema Aji Pendi guys pokona mah. Aduh, jangan kayak ngomong yang mal deui cek yang lain guys. Emang di ditu naon bae tuh Aji Pendi ngaji Yasin sih. Emang ngaji Yasin di itu karena Allah. Henteu cek. Mana aya di pendopo karena Allah. Tsunami bisa. Tah, ieu ge wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun. Dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae. Wajan ku kumaha ge. Urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya, Sungai Darek itu bacannya nama lain. Wo, ieu maunahan. Ieu batu combong. Lamun ditoelkeun nyileuk ke jelema. Lamun dikatakeun ngudag cek. Ieu. Terus bae dukun ngobrol lagi kos gitu bae aja apa. Ieu anti tembak, ieu anti cukur, eta perdukunan mah kos gitu bae. Mantak sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh. Lain sambarangan eta mah cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta. Nu kaluar ti gunung teh eta, ngan sakikituna. Eta mah gunung meletus teh lain deuk meletus naon deuk kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah. Bo eta dukun lamun ngomong blon. Pohara iyalah cenah nya cincin geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui. Pareta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat. Jadi urang teh ngarasa mau pohara amat teh si cincin. Pokon ngan sakikituna. Gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu. Pohara jasa. Baheula lamun lampu Aladin digosok-gosok keluar jin. Ieu ge sarua. Naon bedana jeung Aladin eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok Masya Allah keluar naon kiai luar di dia singgerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantak urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali. Urang moal kebel, urang kadatangan misalnya sesari pidato atuh moal kebel jadi wali. Moal kebel jadi wali kadatangan ku wali itu jadi wali sebab lawan mere ilmuna nu aya di hatenya na. Tok urang mantak sok barage. Urang keur cicing di imah. Datang ka urang teh kitu kiai. Udang-udang mah budak hebat pokona. Ngan Golkar. Moal kebel. Moal kebel sarua urang yang gusruk bae sarua. Si gade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ke urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kang Nabi Qadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuna doang kuneuleu kajana ngecap saucap bakal jadi wali sponsor eta sebab jaran nu dibawana ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae, guriwol bahasa salaman sebarat kan aku dari tak sebarat. Aya Jipen mah aya dina dirugi bae ngana mah. Datang gubernur baru ditanya, mere sabaraha ngaji, boro-boro mere, nya henteu. Tungtung nama hate dangkal dibere henteu. Nah, eta urang kadatangan ku DPR sekali, dua kali ngobrol, 3 kali teuas ge hate. Teuas. Lain lalagaan teuas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teuas teh sebab mawana kadinya bae ieu pangajian endek dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak engkajeun aing mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu-anuan tidak bagaimana kiai cenah anu-anuan tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajian kumaha ge moal duk disumbang anu-anu masyarakat duk dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajen teu hayang aing mah. Geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur. Entak bendueun ka kula kajeun aing mah dibendueun ku nyana saeulah ku Allah wae aing mah. Geus ajun nyana ngomong beuh ki uci mah cenah ekstrim nya asli. Sabodo ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya. Ye emang naon gitu. Ditimpa ku bontot sia ku aing. Iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian
atur salam lagi orang namun diatur salaman Kyai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur Kyai anu bunga kate Kyai anu atur salam Kyai anu geus ti lokal luar haju ka dieu ka Kyai Jawa Urut pu bunga betul-betul Kyai DPR atur salam sial cak DPR teh beuh aing eueuh pamenang atuh deuk menang di mana jeung mana neraka dah cenah aing moal ngaji anu nita ngaji deui na geus sia aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu baja atun teh jajan lagi manusia yang salamet aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jangka sorga jadi DPR di Indonesia mah sebab naon atuh aing nyaho aja pengkondisian di jerona kajenteng make kopeah make sagala ge jadi jerona mah korupsi tetep ceuli datang teh korupsi bae ge emang kumaha gitu di jerona maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja nyaho jasa jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling emang kiai nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi taala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa komo di kabupaten mah diurang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T 5,7 T Tangerang ieu emang teu aing nyaho aja teh bakos kitu aju dikamanakeun ka mana subna atuh nyaho nu kudu yang anu sakayu kan yang anu sakieu ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna deh nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho sia mah lantaran teu nyaho lah ngomong kitu ulah lamun sia ayo pemerintah urang giliran mah dipanggil coba terangkeun moal bisa sia aing mah bisa ge tuh aing teh tuh aju takabur betung-tung nama ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna aju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mantak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho itu cenah kieu menang nanti mana isu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana iya mahfud bil harfi bahwa mayuqatu bim lepaskan belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ila istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh karena di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari nga istighfaran nu baheula geus du aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon kitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun ka eta tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui kitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna meremkeun mata ieu meremkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qabla an tamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang tuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu
gitulah ima keur carita gorenganan aya ilmu fikih, aya ilmu tauhid, aya ilmu tasawuf, aya ilmu thariqah, aya ilmu ma'rifat, aya nu ngabimbing-ngabimbingna. Ilah kudu kaluar tina belenggu, lepaskeun belenggu lalaunan, sanajan urang teu berthariqah ngalepaskeun belenggu bakal nikmat bae. Bakal nikmat kajen kumaha ge. Wa amma ma yufadu wallahu